Ari anak hayang soleh, ari anak hayang solehah, ari parab tina Bang Emok. Moal bener atuh mah ngerungkad, nu kitu mah rungkad. Dengekeun sanu sok hinjeun ka Bang Emok. Ulah dipake nyeri da ieu mah ngaji. Nya jangan. Ulah dipake benduk kudu dijadikan ilmu. Ulah. Nah cenah ajengan budak teh hese dititah salat, nah cenah ajengan budak teh hese dititah ngaji, nah budak teh teu berbakti kedua orang tua, bela jeung kolot baheula. Tuh dah salah dina resikona. Ari kolot baheula mah hasil tina tangan sendiri, model nyeun raginang, nyeun basreng, kutu mayang, kue ali, opak, gula, peut, pinang, karya sendiri. Eta anu dipikir cinta ku Rasul teh. Maisah mencari harta halal dengan tangannya sendiri. Nyeun tiung, nyeun calana, cinos, training, Levi's, naon we halal. Tah eta. Pan pedagang yang jujur mah akan masuk surga bersama Rasul. Luar biasa itu, luar biasa. Sok usaha we dibarengan jeung usoli, dagang dibarengan jeung duha, bekerja dibarengan jeung berdoa, ka sawah ulah poho ngamparkeun sajadah. Jadi bersinergi hidup teh. Da atuh lamun jelema ayeuna mikiran bati we bati riut sia hirup stres lain bohong sia. Ngabejaan we hayo. Untung jantung deg-degan sia eta mah. Rugi depresi. Gitu ada kehidupan teh ketenangan gitu. Karena memang yang ditargetkan hanya materi. Mungkin malam ini mohon maaf Allah memberikan rizki kepada kita bukan dalam bentuk materi Pak Haji, bukan. Pak Ustadz, Kiai, Ajengan, Mu'alim, hari ini saya biasa-biasa. Saya tidak diberikan rizki dalam bentuk materi, ya, tapi Allah berikan rizki dalam bentuk yang lain. Apa? Anak solehah, khotam Quran, anak soleh daik berjamaah, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, awak sehat, pikiran tenang.